Cak Allah sia teh ngaayakeun aing ku waris sia ku aing dihirupan moal pati-pati yuhi aing nyorot ka sia lamun ku aing teu diurusan sia setiap yuhi aing nyorot ka sia dahar ngirum ku aing diberes sia hayu engke wayah eureun yuhi aing yumit paeh sia dibaca ku urang tapi kurang yakin tetap baik dibaca kurang lantaran urang ieu tauhid sifat doang makanya syariat tetap baik balik deui teu dagang modoh hese neuk mindahkeun keyakinan eta mantep kitab ieu mah lain ajieun bangsa tukang karung lain ieu mah neuk mindahkeun keyakinan perasaan urang nuta tadina rasa urang mun teu dagang mah deuh moal boga duit mun teu tani mah deuh moal boga duit mun teu gawe mah deuh moal boga duit deuk micen eta deuk dikaallahkeun doang waduh atuh kos kitu mah cenah itu kumaha mantak hese ge jadi wali eta tauhid sifat kos itu arahanana mangpaatna jang jisim sakumaha tadi tah takunu hazal jismi fid darain ibadahna lumpat ka jisim sagalana lumpat ka jisim putar aturna wudu kumaha ngababagus jisim salat ngababagus jisim jang awak bae roh kolbu teu pernah dibeberes eta tauhid sifat kos kitu mun ditanya ku urang ala oh aya anu ngahirupeun sia sa Allah anu nyugikeun sia Allah anu ngamuriangkeun sia Allah nu nyaetkeun Allah pinter wabeh je pinter jasa malah make dalil lagi geus teu kudu henteu cukup make nas make mantek segala rupa martil lagi bual deh atuh hebat jasa kiai emang teh hebat kitu lamun ngaji tauhid hebat jasa beuh lamun geus ngabahas tauhid make alatna yakni makulat beuh pohara jasa innal makulati ladaihim tuswaru fil asyi wa hiya jauharun wa hiya aradun wa jauharun dulur sing hade bahwa ayat johar ayat arad johar anu kitu makoma binafsi ari arad anu kitu makoma bigairi johar makoma binafsi arad makoma bigairi arad engke bakal kabagi ayat 9 ieu kabeh maujudat mungkinat johar arad eta kabeh adalah nu mungkin Allah lain johar lain arad bau jago jasa mulai kuari di dalilan nu makoma binafsi nu makoma bigari hendak nyaritakeun ngamurdikeun Allah melalui dalil hebat jasa hebat lain lalagan make alatna segala rupa geus nas Al-Qur'an geus hadis geus mantek geus make makulat hebat jasa dibere bae teu boga duit aing atuh tulungan Gusti ya emang guna gitu aing teu boga duit jasa ieu mana pamajikan ada muriang anak deh aduh di rumah sakit eta ngaranna tauhid meng palehe di makulatan tinggal di makulatan tauhid anu hebat he awak aing sehat nang Allah gering nang Allah sondor aing minta tulung ka sia endeu ka Allah bae aing mah hirup nang Allah paeh ge menang Allah bas kumaha Allah bae keur ngaji mung mantep giliran bae keluar ngaji boro-boro gering teu boga cai bae teu boga cai walah wah tah dek jadi wali teh hese dek masrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah urang kuari kieu bae ai tauhid sifat bae datang ka dieu panjang tah dongengna kieu urang beurang aktivitas terus maghrib urang carita ngaji datang ka isya terus aya deui riungan tetangga kebenaran ngariung datang ke jam 12 balik ka imah deuleu jambu jam 12:30 aduh besi kaberangan ya subuh ya hayang hudang ti peuting ya hudang we jam 3:30 jam 3 hayang we hudang bener dihudangkeun gua jam 3 aduh isuk tunduh lah SD bae subuh bae subuh ge hampir jam 6:30 hampir jasa eta ngaranna tauhid sifat ai tauhid zat lain gitu urang aktivitas jam 12:30 ya Allah ya Rabbi abdi diciptakeun ku Gusti Allah dibere kuat jeung teu kuat nang Gusti Allah
kemudian abdi minta dibere sare Gusti, kemudian abdi hayang hudang sekitar jam 2 atau jam 3, abdi teh kapan nang Gusti dititas tahajud teh ku Gusti, atuh Gusti mah maha kawasa hudangkeun abdi sanajan sare setengah jam ulah dibere puyeng abdi ku Gusti, haju abdi rek tahajud isukna ulah dibere tunduh ku Gusti, ja Gusti mah maha kawasa, abdi percaya ka maha kawasaan Gusti, abdi nyerahkeun sadaya-daya, abdi bate daya teu upaya, ja ayana ge lainang abdi, gagah lainang abdi, kuat lainang abdi, ja jelema anu dahar bae teh dibere kuat henteu bae, abdi dek nyerahkeun sadaya-daya ka Gusti, mangga nyanggakeun sadaya-daya abdi nu Gusti, abdi hayang hudang jam 3, hees jam setengah 2, set setengah jam dihudangkeun ku Gusti, alhamdulillah teu puyeng terasa bareng jeung Allah, langsung mandi, langsung wudu, salat, sholli sunat tahajud, Allahu akbar, masyaallah, tahajud teu salam-salam. Pas tahiyat teu salam, masyaallah, cak pamajikanna tahiyat ke belamat, datang ke jam 7. Moal diserahkeun ka Allah mah. Nah, orang ngatakan lamun geus saes saha nu ngahudangkeun, ai lain Allah mah bisa. Nang Allah ketika orang sareret dihudangkeun ku Gusti Allah, hudang sia hamba aing, sia dipake kakasih ku aing, sia teh kakasih aing, hudang sok. Nah, seakan-akan mandi wudu sok salat aing resep ngadenge pujian-pujian sia, ngadenge kapasrahan sia ka aing, sakumaha sia pasrah ka aing, ku aing bakal diladenan, sakumaha keyakinan sia ka aing, ku aing bakal diladenan ku aing, ana inda zonni abdi bi, aing mah kumaha sangkaan sia boga sangka bahwa nu mere kuat aing mere ka sia boga sangka anu mere gagah teh aing mere, sia boga sangka anu bakal mere bisa teh ibadah aing bakal dibere sia, mata ulang urah boga rasa nang aing, lamun urang boga rasa nang aing sakitu bakal diberi capek. Nah, melalui tauhid zat dibagilah ku ari kurang tauhid sifat, tauhid asma, tauhid afal, tauhid zat. Mimiti urang berangkat tina tauhid afal supaya afal teh kaharti, ja Allah tegas kajelaskeun fa'alul lima yurid. Ku ari ku urang terus we dianalisis, diasupkeun ka jero hati, Allah teh anu migawe urang, lempang teh digawe nang Allah, fa'alul lima yurid, diuk teh pagawean diuk nang Allah, fa'alul lima yurid, kicep teh pagawean kicep nang Allah, fa'alul lima yurid, denge teh pagawean denge nang Allah, fa'alul lima yurid. Wabeh kamamana kumaha ge ieu teu kaluar tina pagawean Allah, lempangna nang Allah, diukna nang Allah, asupkeun ka jero qalbu urang, selusup orang nang Allah, terus sapoe dua poe tilu poe gege karasa ketika menang Allah, Gusti teh daya teu upaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Horenganan henteu ngabalang hiji jelema kecuali malangkeun teh nang Allah, henteu datang eta panah ka ditu kecuali nu ngadatangkeunana Allah, henteu ragag eta barang bang di luhur kalapa kecuali ragagna menang Allah, ragagna kahandap dikenakeun kana naon kecuali menang Allah, eta teh anu asli atau anu tawalud kabeh ge menang Allah, fa'alul lima yurid, asupkeun ka jero hate mulai kabeh menang Allah, asa aya Allah teh urang lengkah nang Allah, urang kadi nang Allah, urang kadi nang Allah, asa babarengan bae kan jeung Allah teh mantap, moal aya capek engke maka dituna moal aya waktu, moal aya waktu teh kapan panon poe teh nu ngaleumpangkeun Gusti Allah, ketika urang geus deukeut jeung Gusti Allah, aing makhluk panon poe bisa nurut lantaran sama-sama makhluk, sesama makhluk tidak boleh saling mendahului. Jihad kajian Nabi Musa perang can anggeus kumaha gitu, ya Allah ya Rabb, apan ieu teh perang dititah ku Gusti, sementara can anggeus ieu perang, ieu panon poe teh pan endek datang endek surup, lamun ieu panon poe disurupkeun moal beres ieu perang, abdi deuk ngadatangan malaikat tukang narik panon poe, hei malaikat eureun heula sia, eureun heula ulah waka disurupkeun ieu, emang enaon can beres perang eureun
awas ya diancam ku sia lamun terus bae diseret datang ka surup awas ku sia oh tuh cerita ya baik kan hampura ditahan kan ku malaikat perang tetes beres setengah jam kemudian beres malaikat silakan bakal narik malaikat bebeja ka gusi tasik bagawat teh mah tuh sama-sama makhluk je ahli hakikat bagi kos karari itu emang kumaha gitu kos gitu kesa kedendai di Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun maot mungkin bakal nu ngalanjutkeun Kangjeng Nabi Musa nu ngora bakal nu kolot modal eta wallah ieu bari badzat eta mah pengenalan sifat terus we urang ngaji wujud dan tidak wujud ayana Allah wajib sebab aya dada melanana di antara dada melanana adalah tai kotok geus ayana Allah didalilan ku ayana tai kotok beres eta tai kotok bisa jadi dalil tuh Allah aya naon dalilna aya Haji Pendi dalil sanajan kos kitu ge dalil eta tuh kan Allah aya naon dalilna aya dada melanan mustahil aya dada melana eueuh anu ngadamelna percis kos ayana tapak kebo mustahil eueuh kebona naon deui aya dada melanana berarti aya nu ngadamelna percis okos aya ambe ka irung mustahil mun eueuh nu ngaluarkeun eta sarua eta kos karar itu tah eta teh nu kos kitu eta mah ngan sakadar babalik ka najisi di dunia di akhirat lah tambah tauhid TK nu kos kitu atuh dinazomkeun malah dimarawiskeun malah didangdutkeun eta tauhid teh geus puguh digambuskeun eta tauhid nu kos dinyanyikeun ku ari dinyanyikeun eta tauhid teh tauhid cangkang pataligan sakadar ka awak kos kitu eta mah geus engke urusanna ge ka ditunda syariat ngagendeng tah nu kos kitu ngomongna ge atuh budak urang mah hirup atuh kudu bersyariat atuh teu bersyariat mah atuh teu bisa salah henteu teu salah atuh hayang boga duit teu usaha bener kajeun kuku bage bener jasa tuh kudu syariat yang gering mah tuh kudu ka dokter salah henteu aja kumaha atuh teu kukumaha ngan datang ka dinya doang teh urusanana urusan syariat tauhidna urusanna jang sakadar lisan awak doang tama kos kitu mah tuh teu meunang banggi bahaya haji bae marudah tauhid kos kitu mah meng pelehe diaji jana tauhid ngajar malah mah pohara jasa aju dibere gering nyana geus ngomong nage jabatur ge ngadahar eta tapi jatuh gering ja aing mah kok ngadahar eta jadi gering jabatur ge teu dahar kamari teh ngabesan jatuh nyeri beuteung ku aing mah nyeri beuteung ku ieu Gusti Allah wilah mulai tah ka Gusti Allah nyedekeun tah eta takos kitu tah eta tauhid ngaranna tauhid cangkang lamun jelema tauhidna ngan datang kadinya doang eta salat mah salat malah hebat salatna mun loba jelema tahajud ge tahajud nyana mah duha satungtung aya jelema terus bae teu neureun wates ya salat 2 rakaat usolli salat 2 Allahu akbar aya kana jelema 2 deui Allahu akbar aya kana jelema Allahu akbar aya kana jelema Allahu akbar geus 8 rakaat aya kana jelema pindah deui nu sajen Allahu akbar nu itu eueuh aya deui jelema Allahu akbar dihitung-hitung 20 rakaat duha lantaran aya jelema
tauhid ya, tauhidna tauhid mengpeleh pas gitu. Masya Allah, itu kos menteri teh di zaman Soeharto, kos menteri kiai ngebahas tahajud bahwa solihin itu tidak ada yang tidak bangun malam minimal 2 rakaat, apalagi kalau wali Allah menghidupkan, meramaikan malam dengan ibadah kepada Allah yaitu tahajud. Perlu dibahas aku kiai, beres menteri, beresnya anak menteri. Kalau tadi kiai membahas tentang tahajud di malam hari, alhamdulillah saya telah bisa tahajud siang malam. Hebat. Kalau kiai coba tahajud malam, saya sudah melaksanakan siang tahajud terus. Goblok enggak itu coba. Tanya ke Pak Harto, bagaimana Bapak juga tahajud siang? Ya saya juga udah bisa siang malam. Sarwana. Eta bangsa guru nage guruna atau kos JPN atau muridnya ke kos itu teu beres. Masa sih tahajud siang malam atau mungkin lagi duha siang malam. Alhamdulillah kiai-kiai kan cuma pagi doang duha, saya sudah siang malam tuh tahajud pokoknya duha. Waduh Masya Allah parah ya. Teu pakai aturan, teu pakai aturan. Termasuk Rajin Soeharto tuh ya, anak-anak ini Masya Allah umur segini udah bisa 30 juz, nanti kalau udah besar mah bisa 40 juz ini mah talar Qurannya. Eta kan jadi tetep baik lamun aya jelema lain ahli agama ngomong agama pasti disoledat engke ge. Lamun aya jelema lain ahli politik ngomongkeun politik disoledat. Ongkos kula atau ngomong politik sering disoledat. Itu kajian teuing aing ieu. Sabira aing disengsirikeun ku ahli politik sadaekna sieun jeung serikeun aing. Eta emang aing mah bodoh ieu. Eta keur ngomong wae ngan bodoh-bodoh ge aing geus pisan ropong. Sia ka neraka beres. Je. Tuh, lain ahli ekonomi ngomongkeun tentang perekonomian pasti meleset. Lain ahli alfiah kemudian nyana ngomong-ngomong tentang grammar, tentang pembacaan. Nyana lain ahli nahwu atuh kanyahoan bae. Nyana lain ahli bilagah ngomongkeun bilagah bakal disoledat. Nyana lain ahli thariqah ngomongkeun thariqah wajen kuku mage disoledat bae. Nyana lain ahli Allah kemudian ngomong-ngomong tentang ilmu thariqah jeung hakikat disoledat kajen kuku wajen kuku mage. Mal berani, tidak ada yang berani menjelaskan tentang marifat kecuali ahli marifat, dan orang yang sudah marifat tidak akan menjelaskan tentang kemarifatan. Karti itu Gus ya aing gak teka arti tuh sekali deh mesti mau bodoh sih. Tidak ada yang berani menjelaskan tentang marifat kecuali orang yang sudah marifat, dan orang yang sudah marifat tidak akan menjelaskan tentang marifat. Kumaha teh sih aing bingung. Masya Allah karim. Nah iya marifat sifat bakabehan geus kuari nosok anu ozok nyanyikan wujud girang bakot teh sakara usah cing itu boga kanyaho ngomong itu nyaho cicing itu nyaho cicing. Ya nyanyahoanan ngaranna kan eta nu kitu nu ti heula maka dituna. Iya orang rata-rata ibadatnya kos gitu dah. Jadi sanghek sebab teu dibere ngeunah. Nu mantak teu dibere ngeunah nu timbul sanghek lantaran teu wauh ka Allah. Teu wauh ka Allah mah teu sanghek. Urang kuari titah datang ka imah gitu. Bintang film nu ayeuna teh sakara. Nu tenar teh nu bagus nu geulis teh sa. Ngomong. Geus tarolah sia mah teu nyaho nu kuari keur tenar mah nu bubur gilanda. Olah we olah. Malih ayeuna ente tidak ka imah olah embung. Kunaon sih hiji teu wau nomor kadua dicarekan. Sebab naon gitu? Sebab eta teh sangeuk we sangeuk sebab teu wau.
kajen teuing hayang nyaho nyana osok narima tamu urang embung sangheu ka ditu kitu nyaho keistimewaan Allah tapi kulantaran urang can wauh ka Allah sangheu adzan waktu datang jem make nu mahal jem mahal bo bede di jam nagu mahal jengkol mah eleh tapi karena sholat tadi perhatikan eta jam naon jam teh jang ngatur waktu sholat asal geus tara sholat siap tara waktu sholat tah eta ngaranna jam mangpaat ieu mah jam dipapake sholat henteu eta inget ka abah kula almarhum kula cicing be waktu sholat zuhur teh aju henteu berjamaah aju abah beres turun sholat teh kula masih kena diuk bae datang dijiwir bae sia make jam teu make bae itu jam naon emang konon gitu sia ge sholatan jam waduh wah yang dijiwir kieu bae ya eta jam teh dipapake teh jang sholat cenah waduh hebat tuh tuh bantak inget bae tetangga kuari tuh buka kartu bae gula dah aduh antak kuari sok diomong-omong eta baheula oh panas dijiwir lantaran Haji Pendi mah nu ngajiwir atuh teu berjamaah datang ka kuari jadi itu balas dijiwir begalak abawa baheula galak jadi ka jam-jam dibawa ku jana sia dipamulikeun jam ku aing cek cenah teh jang atur salat dipake bae salat henteu jadi eta jam dibantikeun ku aing ye ulah tuh bah galak abawa wasit kuarina nu mentek kula sok ngomong gitu jam dipake berjamaah ti lo deres masih salat kene mah ieu teu berarti salat aja eta jam naon jam naon ayo tuh yang keren sakit emangnya nama tiheula ka ditu meureun Masya Allah ya, makrifat data gareja syariat aya syariat mah engke ge bisa jadi pangeran cek Tuan Syekh Abdul Qadir lamun urang terus-terusan make syariat bete make hakikat jadi pangeran sia Tuan Syekh Abdul Qadir yang Fathur Rabbani tok geura waduh tuh nang aing ngabangun ieu syariat kan nang aing teh lamun aing mulai kan tuh ieu teh nang meuli aing balas usaha aing alhamdulillah ku Gusti Allah syariat make syariat kene ngomongna mah tapi kan nang aing mun cacak-cacak eueuh aing kumaha tuh si itu nang aing nyakolakeun aing syariat kan nang aing eta kebal-kebal leungit syariat teh jadi pangeran nang aing kabeh tuh eta kan syariat tuh asal lepas bae tah ngomong syariat asa nang aing bae mentak kurang dagang madagang ngaranna ge bersyariat hate mah ka Gusti Allah kalamun dibere untung bae engkena bakal ngaku jadi pangeran nu mantak ku Allah dirugikeun teh abe ulah ngaku jadi pangeran malah lolobana rugi abe daun abe inget bae ka pangeran sebab inget ke dongeng eta teh Sayyidul Baghdadi teh dongeng aya jelema teh inget-inget ka pangeran cek Allah teh ieu budak teh inget bae ka pangeran padahal mah sehat nang aing eta nya dibere harta berlimpah nang aing coba ku aing dibere gering mulai nya Allah Malik astagfirullahaladzim ya Allah subhanallah astagfirullahaladzim malaikat bebeja ka Gusti mending digeringkeun bae emang kudaon cek Gusti keur carita dongeng supi kamari manyana keur teu dibere gering tuh pernah zikir ka Gusti kan kaambe kukula zikir teh kan seungit kaambeuna kemudian salilanya teu pernah gering bau jasa hangru barangnya gering seungit kaambeuna lantaran terus bae Allah istighfar lah mending digeringkeun we Gusti cek yang tuh malaikat ge nitah ngageringkeun ka jelema kos kitu mah kadu tilok zikir-zikir mah sebab teu kaambe-ambe bagus kunyana nah engke ku Gusti Allah disehatkeun deui coba sehat nyana inget teu ka aing barang sehat saeutik bae ya Allah poho deui bae oh ko saya jelema moal dibejakeun ngaranna
tabrakan ceger. Wah, potong sukuna potong. Urut ka dokter. Alhamdulillah make tongkat bisa ke masjid. Jum'ahna nu tilok jubah tatayna jam 10 geus datang ka masjid. Nyana neangan tihang kieu we di tihang. Sasalaman. Oh iya tihalamat bisi tigaleun ieu kula mah geus naon garang-garangna hayang ditihang bae cekeuna sebab ieu suku itu datang ka rada cager masih kana tah make tongkat barang teu make tongkat boro-boro ditihang teu Jumat eta teh lewat berarti bagusan kada dibere tabrakan deui kabeh Jumat deui tauhid sifat kos kitu bae teu meunang dibere gering aral, teu meunang dibere rugi aral, teu meunang dibere susah aral. Tauhidna tauhid sifat eta mah tauhid awam, eta mah tauhidna tauhid lumrah teka kos kitu ambalayah eta mah tauhid kos kitu cek tuan seh eta mah kos kitu mah teu kadeuleu tauhidna tuh sapira eta mah hazal jismi fid darain. Wa marifatuz zat takunu hazar ruhil kursi fil akhirat. Marifat zat ialah bagian ruhil kursi, ruh anu bersih jaga di akhirat murni ngagenclang lewat itu tadi melalui pembersihan batin nyana nyekalakeun awak aya lelembutan di jero lelembutan teh aya panyakit aya laum aya hawa aya makruh aya ujub aya gibah aya riya piceun aya kitu jahlu aya bodoh aya hubul jahumul mal hubur dunia hubur riasa piceun kabeh dibersihan sedemikian rupa kunyana diupayakeun datang ka leuleungan ninggalkeun heula masyarakat, ninggalkeun heula anak pamajikan, ninggalkeun heula dunia, tinggalkeun sanajan nyana aya di imah diusahakeun hate teh ulah resep kana dunia ditapakuran kunyana awak kunaon resep bae dunia ja dunia mahina cek Gusti Allah lauzina lamun ditimbang aya mangpaatna ulah loba ieu dunia andai kata aya manfaat jeung aya mulia aya bagus ulah gede saukuran jangjang rambetuk bae niscaya moal dibikeun ka kafir ta dunia moal dibikeun ka kafir ku ayana hina dunia dibikeun ka kafir hina entak dibikeun ka nu hina deui kulantaran mukmin mah mulia teu dibere dunia sebab kotor masa sih kudu dibawa kuno mulia tuh kan keur ngaji mah bener oge ya jadi lamun aya jelema hudang neangan dunia datang ka peureum dunia keneh bae eta teh hook jasa urang mulia neangan nu hina bae datang ka gelut-gelut berebutkeun nu hina datang ka poho ka Gusti Allah lantaran ngupayakeun nu hina datang ka gelut nu hina datang ka urang poho ka Gusti Allah rugi engke di akhirat hina dunia eta dikitu-kitu bae ka Gusti ka hate awak sia teh ieu masyaallah kunaon budak-budak nu hina bae deres dagang mah deres ngudag-gudag nu hina ge emang parantina deres nyana bisnis ge ngudag-gudag nu hina ieu mah ceramah make ayat make hadis neangan nu hina goblok tuh Masya Allah pohara jasa tuh ai kitu mah nyana dagang geus tanggung hina di akhirat lagi geus mal heseen deui malaikat heseen datang di rantai bae eta mah cih kumaha tadi kitu-kitu bae heulanan dikitu-kitu bae dikitu-kitu teh maksudna ieu urang supaya bersih tidak dunia terus we
sapoe dua poe aya neran bahwa eta dunia hina mun encan aya anggapan di jero hate urang bahwa dunia hina urang masih kena can boga makom terus bae hese kudu boga guru numantak didinya lah guru mursyid datang nyanggakeun sadaya-daya abdi teh pangurus geni awak nyaan sia mohon daek sia ninggalkeun pamajikan mombong bohong atuh gitu mata bohong loba anu bebe jaga ku lagi ulah cenah manguruskeun bae kiai awak lah cenah ieu nepi ka Allah keun boga pamajikan sia boga ai maisa naon dia dagang mun eureun dagang daek ieu tuh kumaha cenah bohong berarti sia sia maca salawat bae bohong berarti emang kudu eureun ci atuh cenah urang kumaha dahar nah ieu teh ya endek mindahkeun keyakinan nu tadina urang boga keyakinan mun teu dagang teu dahar ku ari mah tinggalkeun eta ku ari ka Allah pan bisa kos kitu pan Allah teh yuhyi wa yumit astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi hayyul qayyum la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir dibaca unggal manteu salat urang la ilaha illallah taya pangeran wajib disembah kecuali Allah wahdahu Allah teh hiji la syarika lahu anu ngabarengan wahdahu la syarika lahul mulku Allah teh anu jadi raja kerajaan aya di Gusti Allah milik Allah kerajaan atuh Allah baraja di daja masa urang karaja tuh percaya walahul hamdu jeung Gusti Allah teh sadaya puji yuhi Allah teh nu ngahirupan cak Allah sia teh anu ngaayakeun aing kuari sia ku aing dihirupan moal pati-pati yuhi aing nyorot ka sia lamun ku aing teu diurusan sia setiap yuhi aing nyorot ka sia dahar hidup ku aing beres sia hayu engke wayah eureun yuhi aing yumit paes ya dibaca kurang tapi kurang yakin tetap baik dibaca kurang lantaran urang ieu tauhid sifat doang makanya syariat tetap baik balik deui teu dagang wadah oh hes endek mindahkeun keyakinan eta mantep kitab ieu mah lain ajieun bangsa tukang karung lain ieu mah endek mindahkeun keyakinan perasaan urang nu tadina rasa urang mun teu dagang mah deuh moal boga duit mun teu tani mah deuh moal boga duit mun teu gawe mah deuh moal boga duit deuk micen eta deuk di ka Allahkeun doang waduh atuh kos kitu mah cenah itu kumaha mantak hese ge jadi wali lain zikir lah zikir mah babari illallah dinusugi makomu panjang ngariung dinusugi angel kiai tolol tak kiai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha 100 naik deh illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la 200 illallah la ilaha illallah la ilaha 300 la ilaha illallah ieu panjang amat abe gede dinu susah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kiai sagedeung amat nah panjang-panjang ge jamal gede eta tauhid sifat kos itu arahanana mangpaatna jang jisim sakumaha tadi tah takunu hazal jismi fid darain ibadahna lumpat ka jisim sagalana lumpat ka jisim putar aturna wudu kumaha ngababagus jisim salat ngababagus jisim jang awak bae roh qalbu teu pernah dibeberes eta tauhid sifat kos kitu mun ditanya ku urang ala oh aya anu ngahirupan sia Allah anu nyugikeun sia Allah anu ngamuriangkeun sia Allah nu nyaekeun Allah pinter wabeh je pinter jasa malah make dalil lagi geus teu kudu henteu cukup make nas make mantek segala rupa marti lagi bual deh atuh hebat jasa kiai emang teh hebat kitu lamun aja tauhid hebat jasa lamun geus ngabahas tauhid make alatna yakni makulat beuh pohara jasa innal makulati ladaihim tusar fil asyi wa hiya jauharun wa hiya aradun wa jauharun dulur sing hade bahwa aya johar aya arad
arad johar anu kitu makoma binafsi ari arad anu kitu makoma bigairi johar makoma binafsi arad makoma bigairi arad engke bakal kabagi ayat 9 ieu kabeh maujudat mungkinat johar arad eta kabeh adalah nu mungkin Allah lain johar lain arad wow jago jasa mulai kuari di dalilan nu makoma binafsi nu makoma bigairi hendak nyaritakeun ngamurnikeun Allah melalui dalil hebat jasa hebat lain lalagan make alatna segala rupa geus nas Al-Qur'an geus hadis geus mantek geus make makulat hebat jasa dibere teu boga duit ingat tutulungan Gus ya emang kuna gitu aing teu boga duit jasa ieu mana pamajikan ada muriang anak deh aduh di rumah sakit eta ngaranna tauhid meng palehe di makulatan tinggal di makulatan tauhid anu hebat he awak aing sehat nang Allah gering nang Allah sondor aing minta tulung ka sia endek ka Allah bae aing mah hirup nang Allah paeh ge menang Allah bas kumaha Allah bae keur ngaji mung mantep giliran bae keluar ngaji boro-boro gering teu boga cai bae teu boga cai walah wah tah dek jadi wali teh hese dek masrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah urang kuari kieu bae ai tauhid sifat bae datang ka dieu panjang tah dongengna kieu urang berang aktivitas terus maghrib urang carita ngaji datang ka Isya terus aya deui riungan tetangga kebenaran ngariung datang ke jam 12 balik ka imah lele jambu jam 12:30 aduh besi kaberangan ya subuh ya hayang udang ti peuting ya udang we jam 3:30 jam 3 hayang we udang bener diudangkeun gua jam 3 aduh isuk tunduh lah SD bae subuh bae subuh ge hampir jam 6:30 hampir jasa eta ngaranna tauhid sifat ai tauhid zat lain gitu urang aktivitas jam 12:30 ya Allah ya Rabbi abdi diciptakeun ku Gusti Allah dibere kuat jeung teu kuat nang Gusti Allah kemudian abdi minta dibere sare Gusti kemudian abdi hayang hudang sekitar jam 2 atau jam 3 abdi teh kapan nang Gusti dititas tahajud teh ku Gusti atuh Gusti mah maha kawasa hudangkeun abdi sanajan sare setengah jam ulah dibere puyeng abdi ku Gusti haju abdi rek tahajud isukna ulah dibere tunduh ku Gusti ya Gusti mah maha kawasa abdi percaya ka maha kawasaan Gusti abdi nyerahkeun sadaya-daya abdi bate daya teu upaya ja ayana ge lain nang abdi gagah lain nang abdi kuat lain nang abdi ja jelema anu dahar bae ge teh dibere kuat henteu bae abdi dek nyerahkeun sadaya-daya ka Gusti mangga nyanggakeun sadaya-daya abdi nu Gusti abdi hayang hudang jam 3 hes jam 1:30 set setengah jam dihudangkeun ku Gusti alhamdulillah teu puyeng terasa bareng jeung Allah langsung mandi langsung wudu salat sholli sunat tahajud Allahu akbar masyaallah tahajud teu salam-salam pas tahiyat teu salam masyaallah cak pamajikanna tahiyat ke belamat datang ke jam 7 moal diserahkeun ka Allah mah nah urang ngatakan lamun geus saes saha nu ngahudangkeun ai lain Allah mah bisa nang Allah ketika urang sare dihudangkeun ku Gusti Allah hudang sia hamba aing sia dipake kakasih ku aing sia teh kakasih aing hudang sok nah seakan-akan mandi wudu sok salat aing resep ngadenge pujian-pujian sia ngadenge kapasrahan sia ka aing sakumaha sia pasrah ka aing ku aing bakal diladenan sakumaha keyakinan sia ka aing ku aing bakal diladenan ku aing ana inda zonni abdi bi aing mah kumaha sangkaan sia boga sangka bahwa nu mere kuat aing mere ka sia boga sangka anu mere gagah teh aing mere sia boga sangka anu bakal mere bisa teh ibadah aing bakal dibere sia mada ulang urah boga rasa nang aing lamun urang boga rasa nang aing sakit tuh bakal dibere capek
Nah, melalui tauhid zat dibagilah ku ari kurang tauhid sifat, tauhid asma, tauhid afal, tauhid zat. Mimiti urang berangkat tina tauhid afal supaya afal teh kaharti ja Allah tegas kajelaskeun fa'alul lima yurid. Ku ari kurang terus we dianalisis diasupkeun ka jero hati Allah teh anu migawe urang lempang teh digawe nang Allah fa'alul lima yurid. Diuk teh pagawean diuk nang Allah fa'alul lima yurid. Kicep teh pagawean kicep nang Allah fa'alul lima yurid. Denge teh pagawean denge nang Allah fa'alul lima yurid. Wabeh kamamana kumaha ge ieu teu kaluar tina pagawean Allah lempangna nang Allah diukna nang Allah asupkeun ka jero qalbu urang selusup orang nang Allah terus sapoe dua poe tilu poe engke karasa ketika menang Allah Gusti teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim horenganan henteu ngabalang hiji jelema kecuali malangkeun teh nang Allah henteu datang eta panah ka ditu kecuali nu ngadatangkeunana Allah henteu ragag eta barang bang di luhur kalapa kecuali ragagna menang Allah ragagna kahandap dikenakeun kana naon kecuali menang Allah eta teh anu asli atau anu tawalud kabeh ge menang Allah fa'alul lima yurid asupkeun ka jero hate mulai kabeh menang Allah asa aya Allah teh urang lengkah nang Allah urang kadi nang Allah urang kadi nang Allah asa babarengan bae Kanjeng Allah teh mantap moal aya capek engke maka dituna moal aya waktu teh kapan panon poe teh nu ngaleumpangkeun Gusti Allah ketika urang geus deukeut jeung Gusti Allah aing makhluk panon poe bisa nurut lantaran sama-sama makhluk sesama makhluk tidak boleh saling mendahului jihad kajian Nabi Yusa perang can anggeus kumaha gitu ya Allah ya Rabb apan ieu teh perang dititah ku Gusti sementara can anggeus ieu perang ieu panon poe teh pan endek datang endek surup lamun ieu panon poe disurupkeun moal beres ieu perang abdi endek kadatangan malaikat tukang narik panon poe hei malaikat turun heula sia eureun heula ulah waka disurupkeun ieu emang enaon can beres perang eureun awas ya diancam ku sia lamun terus bae diseret datang ka surup awas ku sia oh tuh cerita baik kan hampura ditahan ku malaikat perang tetes beres setengah jam kemudian beres malaikat silakan bakal narik malaikat bebeja ka Gusti tasik baga amat lu mah tuh sama-sama makhluk je ahli hakikat bagi kos karari itu emang kumaha gitu kos kitu kesa kedeung deui di Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun maot mungkin bakal nu ngalanjutkeun Kangjeng Nabi Yusa nu ngora bakal nu kolot modal eta wallah ieu marifat zat. Nah kakarak awalan marifat sifat mah kos kitu mah tinggal urang jaritakeun marifat zat mulai ti marifat afal mulai ti tauhid afal naik kana tauhid sifat naik kana tauhid kitu ahwal kemudian asma gitu kemudian kaharti afal kaharti sifat kaharti asifat kaharti afal kaharti asma bakal kaharti sifat ketika afal asma sifat kaharti bakal kaharti zat Allah ieu nu dimaksud fa ma'rifatul zat yang didamel makhluk kok nupang bagusna yakni manusia ditaklif ku Gusti Allah titah iman titah ibadah ketika orang ibadah kudu auh kanu diibadah faman lam ya'rifhu kaifa ya'buduhu jelema nu teu auh ka Allah deuk kumaha ngaibadahanana ka Allah moal bisa ibadah jadi kudu auh ka Allah makrifat ngaranna marifat kabagi dua aya marifat sifat aya marifat zat
Marifat sifat mah takunu hawal jismi fidarain eta mah bagian jisim dina dua kampung, dua desa, kampung dunia, kampung akhirat. Tauhidna tauhid sifat des tawa kamari sekadar wujud kidam bako mukhalafah lil hawadits qiyamu bin nafsi wa daniyat qudrat rodat bagi kana sifat nafsiyah salabiyah mani maknawiyah kos kitu wayah dagang mundur mah wayah dagang rugi mah nyana tetep ngalamun wayah muriang ngalamun tinggalkeun ku kabogoh minum baygon padahal mah wujud kidam bako dibabaca coba supaya pasin aja saya man wayah di gitu tinggalkeun ku kabogoh nyana frustasi ditinggalkeun maot nyana frustasi tinggalkeun maot usalaki cerik pamajikan salaki ditinggalkeun maot ku pamajikan cerik ya bener gitu gerai hati mana nutuk kagak bener gerai tepas ya lalaki tolol tuh mokos gitu mah lain tolol nukudu nama pamajikan ngagojob encan dikubur didinya orang nikah di hareupeun pamajikan karak mantep dia tuh lain menang-menang deh boro-boro paeh hirup geuneuhna kudu aja deh ieu mang mantap kaju nikah kena kasaksian kajen teh geus jadi mayit wal bisa sadut jek garis paeh emang dah hirup kene nya ngorowot supaya moal paling pocong gen wasiat majikan lamur yang wasiat kasalakina abi asana ieu mah hirup geus teu kuat bakal tereh maot aya naon wasiat geus kawin mangga bae sabada kula maot kakak bersede kawin kula maridho penting hiji syaratna di mana-mana kuburan kula geus garing mangga ada kawin syarat kedua pangabanjurankeun we kuburan kula isuk-isuk patember sore-sore patember amun geus garing garak meunang kawin deui goblok meureun sih nek ira garingna tolol hebat tawasiat ma'rifat sifat begitu bae sebab ngan sakadar cangkang ma'rifat cangkang makos kitu sakitu awewe haram di mana kadeuleuh mah dikicieupan bae eta ma'rifat karena ma'rifat cangkang aya nu SMS di SMS deui seurinya aing laku ieu padahal geus kolot aju ganjen jasa deui main foto-foto bae padahal geus wisan kajembut-jembut eta ma'rifat sifat pakos kitu cinarakaeun tawa munduh batur pameureunana ngaju aya nu datang awewe assalamualaikum waalaikumsalam ngaji pendi kulat teu aya sasaha ieu kula marindu jasa ka Mang Haji sadajan abdi mah umur kakarak 25 tahun tapi asana keundeuleuh Mang Haji mah kasep jasa ieu mah kula mandek sedekah bae susu kula pangnyekelkeun asana Haji Pendi mah balingkekeun deui ka dieu eta ma'rifat mah ma'rifat jan subuh mah biasa
maghrib gitu disampaikan wujud gidambako aya susu mah dicekel lah sifat pokok gitu. Ya Allah ya Rabbi nyaho tahajud teh hebat bakal nyangan kuburan jaga saat orang di jero kuburan pak mongkling buta rata mana teh aya batur sorangan bae sempit ka bina-bina lamun urang sering tahajud caang kuburan jeung lega lamun 2 rakaat tahajudna ngentit mun 4 rakaat rada gede 10 rakaat gede 20 rakaat mencuri mun 1 rakaat parem teh nyaho udang jam 2:30 tak jadi mana hujan pohara tiris yuk karena cair ada jauh dari seti paeh dari geus jauh orang lampu WC na itu jauh orang kajaho orang tahajud bakal nulungan orang jaga di kuburan bakal dari caang tapi kutiris eleh ia tauhid sifat makrifat sifat makrifat maka karak datang makrifat sifat tapi lamun makrifat eta jang di dunia di akhirat eta bae tah di dunia dongeng keayaan tauhid ku situ makrifat ka Allah wujud tidak mako di akhirat kayak gitu sarua bae tinggal ke dikoreksi batin dunia mah nya cukup wa ma'rifatuz zat takunu hadzar ruhil qudsi fil akhirat masya Allah ma'rifat zat mah takunu aya tamarifat zat mah bagian ruhil qudsi fil akhirat kama qala Allah ta'ala wa ayyadnahu bi ruhil qudsi wa hum manusia dikuatan biruhil qudsi urang mimiti di alam ruh alam arwah Allah nyiptakeun roh suci luar biasa kasucianana ku Gusti Allah ditanya Gusti Allah nanya ka roh cek Gusti Allah apakah kaula lain pangeran aranjeun kabeh qalu bala sumuhun Gusti teh pangeran dek nurut banyak kana aturan-aturan kaula pasti moal maksiat badengke moal alastu bi rabbikum lain tak kaula pangeran aranjeun kabeh qalu bala syahidna sumuhun abdi jaksian jas moal maksiat badengke jaga di dunia moal dek nurut ka kaula sangat mun aya nu ngajak keluarin kaula bakal nabane nurut jadi najis geus nyebut lagi qalu bala syahidna ruhil qudsi cak Gusti Allah maneh bakal diturunkeun ka dunia sanggeusna datang kana ajalna bakal dicabut balik deui ka aing lamun roh sesuai jeung aslina qudsi suci bagian maneh surga lamun maneh beberapa ku dosa bisa seheula maneh moal disadaya moal kudu berdosa syahidna binyaksian Gusti teh pangeran maya ka pangeran nabi kudu maksiat Gusti teh anu ngadamel langit bumi katutesina maknya abdi didamel ku Gusti kudu mahiwal ka Gusti moal Gusti bener nyangakeun bener sok datang ka waktuna diturunkeun hiji-hiji ka alam dunia tak anu jadi Bill Clinton anu jadi Obama anu jadi George Bush anu jadi Abdullah Raja Arab anu jadi Idi Amin anu jadi Muhammad Ali anu jadi Mike Tyson anu jadi Mario Kempes
anu maju dari Maradona, anu jadi Bronson, anu jadi Cingluh, anu jadi Sosobur, anu jadi Ajat Sudrajat, anu jadi si Aswadi Idris, anu jadi Andi Lala, anu jadi Haji Pendi, Ibnu Rozak, Ibu Doli, Haji Firdaus, ayat awel anu tadi ditaja alastu birabbikum kabeh qalu bala syahida jol ka dunya kafir musyrik munafik aya nu muslim tapi maksiat dagang dioplos baik, pemerintah korupsi baik, ceramah yang berkat baik, amplop teu eureun-eureun, jadi Habib teu para ruguh. Aspal kudu 5 cm jadi 2 cm. Iya macam-macam ya, macam-macam barang hayang jadi kunci teh hese, hayang jadi kunci teh hese. Wa ayyadnahu biruhil kursi ma'rifatul zat takunu hadzal ruhil kursi fil akhirat. Urang teh carita surga lamun urang geus datang ka ruhil kursi di dunia keneh surga geus karasa. Lamun Kangjeng Nabi Isra urang bakal bisa Isra sakumaha Kangjeng, urang mun datang ka ruhil kursi. Kangjeng Nabi Mi'raj minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, lamun roh urang geus kursi sarua jeung Kangjeng Nabi bisa cih atuh naon bedana aja Kangjeng Nabi wa uswatun hasanah. Oh kipu doli ge para liman kana yarjullah. Cih eta ayat eta sebulan mulud digecek-gecek bae. Uswatun hasanah, uswatun hasanah. Alhamdulillah hasilnya kebeli Fortuner. Deres dah iya nya hayangnya teu kabeli rusak jasa buat kamu tuh iya tah supaya jadi ruhil qudsi deui kumaha ma'rifatul zat mimiti urang berguru heula waliyam mursyida wa tarasyansa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqribuhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika may yahdillahu kadituna wa may yudlil kadituna waliyam mursyida wa may yahdillahu fahuwal muhtadi kadituna waliyam mursyida wa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Siapa yang baca gitu talar heran aing mah aing onam tilok maca jih bagusan mana aing maca tapi tetalar tapi aing mah tilok maca tapi talar. Aduh Gusti Allah doaku waliya Ustaz tuh wa mayyudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Jelema anu ku Gusti disasarkeun moal kapanggih jeung waliyam mursyida tapi jelema anu dituduhkeun mayah tadi fahuwal muhtadi jelema anu dituduhkeun ku Allah bakal menang pituduh. Buktina wa tarasyamsa idza ta'at wa tazawwaru an kabin dzatal yamin wa idza gharabat taqribu dzatal shimal wa hum fi fajwatin minhu jijro guha ashabul kahfi tapi ku Gusti Allah sorotan panon poe di luareun guha bisa nyorot ka jero ya Allah ya Rabb bisa mali ka katuhu bisa mali ka kenca padahal mah aya di jero guha aya rahasia naon sih aya nur ilahi di jero qalbu
lamun urang geus boga nur ilahi urang sare gundamna ge gundamna Allah Allah. Mun urang sering maca sholawat gundamna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala gundamna teh naon nu kurang dibaca. Namun urang tilok maca sholawat tilok zikir gundamna karunggoni platejo platu gundamna kos itu jadi kuah eta teh bayangan maot urang teh maot kan leng kos sare ke di leungit ke ku Gusti Allah rasa kabeh leungit kemudian urang dibere teh inget kajeun saha ika ditutup wari engke ba dibuka hijab nempo ka alam itu iyalah roh urang teh bakal babacaan sakumahan dibaca ku wari nu tadina Allah Allahan Allah Allah anu tadina urang sering maca sholawat didukung ke ngadukung kana Allah 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 tapi lamun jelema tilok zikiran kabla dituna karung ayam sia deh ulah sapegeun cacan mental Gusti Allah mulai ayalah waliyah mursyida beat urang di tarekatnya beat artinya beat ketika tenuturkan karena aturan-aturan guru sentil kayak guru siap kos abri ketika keluar tidak aturan keabrian nyana bakal disiksa kos polisi ketika keluar tidak aturan kepolisian nyana disiksa nu mantaknya nama selalu patuh ke komandan siap dan kamu besok melaksanakan tugas survei ke pondok siap dan itu amrinya namanya di modalannya hontunya di ongkosannya siap dan di sana nanti ada janda kamu harus periksa siap dan jandanya muda apa tua muda siap-siap dan dua kalinya siap-siap dan ini mah jandanya tua siap dan untuk komandan saja toriko ge sarua siap dan maneh kudu laksanakeun siap dan si ada ulah keke siap dan toriko madak waliyah mursyida urang ngaji ngejah maka sahabae urang ngaji amil maka sahabae urang ngaji fatul muin maka sahabae jeung doktin jeung buak beat sebab eta mah urusan zahir tapi ieu mah urusan batin kudu make beat waliyah mursyida ketika orang geus beat siap hulu jadi buntut jadi hulu jadi suku jadi hulu kumaha cak buru bae nyanggakeun sadaya-daya percis kal mayit piadil gosil kos mayit dileungeun enan mandian dibalikeun malik digigirkeun ngigir ditangtungkeun tang nangtung didukeun bau kal mayit piadil gosil mulai boga aturan ti guru urang kanyahokeun heulanya tauhidna tauhid asma nu kaluar di alam dunia ieu tina asmaul husna pagawean urang ieu adalah kasorot ku asmaul husna nu mantak Allah asmaul husna seluruh pagawean aya di asmaul husna sok kuari belajar heula mengetahui tauhid asma ayo geura belajar hiji-hiji teng timimiti wallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanir rahim mimiti ar-rahman ar-rahim al-malikul quddus malik al-quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir terus lain jang dibaca lain jang diwirid tapi jang dilaksanakan baca Quran lain jang ditalar Quran teh dina thariqah mah lain jang ditalar Quran teh lain jang dibabaca di thariqah mah tapi dilaksanakan naon hartina talal Quran tapi teu dilaksanakeun kalah kaja disiksa Quran ditalar urang keur ngaji syariat mah sangat bangga bahkan di musabaqah lain bae maca Quran bari musabaqah teh maca kitab ge di musabaqah
top kol sodakoh bagus tapi ketika nyelusup kena toriko lain eta Quran teu kudu ditalar Quran teu kudu dibaca kok bisa jadi kos gitulah toriko ulah sieun kok bisa jadi kos gitu sih berarti bertentangan jeung kanjeng saekeun sungut sia kok nya pelaksanaan toriko mah kajin Quran teu dibaca ge tapi ngalaksanakeun Quran kajin teu katalar ge Quran tapi ngalaksanakeun termasuk inget ka dongeng abah coba renungkeun ku sia aya jelema ngaji non gitu ngaranna tajwid diaji makharijul huruf diaji kemudian ikhfa gunnah qalqalah itu ismam dan lain sebagainya tak ai praktek nak teu beres maca Quran alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim teu beres maliki yaumiddin dal kuda betul maliki yaumiddin mitin we mitinnya midin ese midin dal mitin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in cok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta'in c iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saya juga udah ngaji tajwid segiana ya praktekin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya tangin susah tangin meureun ieu mah kos aya jelema anu eta teh gagah jasa jelema masyaallah pohara jasa macul kuat teu make kaos kahujanan keanginan pohara jasa ditanyakan ku jelema isi rahasia dan naon boga wiridan naon mun barang dahar naon ku baga amat kehujanan keanginan teu make baju teu make kaos kok kuat amat ieu teh berkat antangin alhamdulillah tak kudu kipodoli tuh ngomong lumayan sakitu ge 3 juta tuh nah iya asma Allah lain diwirid cok diwirid benang gajaran cek syariat tapi ketika nyulusup ka toriko lain diwirid teu kudu talar asma Allah cek syariat talar ya kanjeng Nabi ge dita syariat ketika asup nyulusup ka toriko lah dek talar dek henteu maksudna teu perlu Quran dek talar teu perlu pan kos kitu amat pelaksanaan DPR lain lalagaan loba nu talar Quran Bupati Rahmat Yasin Bogor santri meles Yasin talar tabarok talar waqiah talar surat kahfi talar nyana ku ari masantren di mana masantren di Bandung di mana karah tuh dasar siapa nyaho bae emang jeung sia meureun ada cara gua anak suka miskin tuh bupati baru gubernur loba nu talar Quran di MPR tapi teu ngalaksanakeun endahan jadi mangsa KPK maningan teu talar tapi bener aya nya teu talar nya teu bener aja pendi ada mah atung geus ka talar henteu maca tilok teu bener teu mah jeuna parantina nah ieu urang kajahokeun heula Ar-Rahman Rahman teh hartina ulas Allah rahmat Allah teh adalah nyulusup ka manusia ka hewan ka bumi ka langit kabeh kena rahmat Allah di langit salangit malaikat kasorot ku rahmat Allah di bumi sabumi kasorot ku rahmat Allah di laut salaut kasorot ku rahmat Allah
dileuweung saleuweung kasorot ku rahmat Allah, kayu batu kabeh kasorot ku rahmat Allah, ieu bumi kabeh ge kasorot ku rahmat Allah, sehingga rahmat Allah teu bisa nyieun neraka jeung surga. Hasilna kasimpulanna bumi langit dunia akhirat kabeh ge ieu teh dadamelan rahmat Allah. Atuh termasuk maneh ge kasorot ku rahmat Allah. Sumuhun sok atuh bersyukur ka Gusti Allah. Mulai ketika orang ningali keindahan alam dunia dina tarekoh, berarti kan orang guru tafakur kurang kuari kadeuleu keindahan alam dunia. Neuleuh langit indah amat eta langit ngumpoe beuh masyaallah, mun beurang aya panon-poeannya angan jagat, mun peuting aya bulannya angan jagat. Sok tapakuran nang saha eta langit sakitu indahna aya panon-poean aya bulana? Nang Allah. Sing bener atuh maneh ka Allah. Mangga ketika orang ningali kana keindahan bumi meni ngampar ya bumi, ningali keindahan aya gunungan gunung teh indah amat, ningali laut meni indah pohara, ningali tangkal kayu meni indah. Sok eta teh keindahan alam teh nang sa nang Gusti tidak rahmat Allah. Sujud atuh sujud. Begitu ka laut, ningali lauk-lauk timimiti lauk julung-julung, lauk parai gede setik endet, gede setik gabus, gede setik keberadinya cumi teh hurang teh. Kemudian aya lauk kakap, kemudian kebelah dituna aya lauk layung, kemudian kebelah dituna aya lauk bude teh naon? Hiu. Lauk naon deui? Paus Paulus. Nang saha ngadamel? Nang Allah, ku rahmat Allah. Sumuhun sujud atuh sujud. Tafakuran sok. Begitu orang kaleuweung masyaallah ningali aya kabang-kabang, aya gaang, aya deui cacing, kemudian aya deui macem-macem di dinya nyiruan teh cangkas teh binatang-binatang anu ngarayap anu halali berlaletik geus karuhan loba, mulai ku ari ti mimiti hayam, datang ka embe pucang, datang ka munding, datang ka sapi, banteng jeung sajabana, budak maung singa macan, gajah jeung sajabana. Nang saha eta? Nang Gusti Allah, ku rahmat Gusti. Sujud atuh kuari ragap ka diri maneh, ayo nang maneh teh nang saha? Nang Allah. Kunaon? Ku rahmat Allah. masyaallah rahmat Allah teh ngalimpudan seluruh dademantak timbul bae inna rahmati wasi'at kullasyai. Janang Allah dadamelan teh nang Allah. Sok tafakuran, tidak dedeulean we heula dedeulean keindahan kudu ditafakuran. Urang deuleu naon bae tafakur, deuleu macan masyaallah indah amat eta buluna pahala, calangapna indah amat, mun ngangsongkeun leungeut kanyana indah amat. Aduh, itu bacaan pohara amat, itu maung pohara amat, itu singa pohara amat, itu gajah pohara amat. masyaallah karim pohara. Tafakuran, sok tafakuran. Ya Allah, keindahan alam timimiti langit bumi, kemudian makhluk manusia, ngaran manusia, hewan, kemudian lauk. Eta teh rahmat Allah. Inna rahmati wasi'at kullasyai. Ya Allah, di satu kuari mah urang teh ulah galak ka jelema sebab kabeh ge dadamelan Gusti. Adapun batur salahna eta teh ku nafsuna, urang nama atuh mun tayang ka Gusti Allah bersyukur henteu dijadikeun anu salah. Ketika urang gapanggih jeung ahli Allah sono, ketika orang nggak panggil jeung jelema mukmin sono, ketika orang nggak panggil jeung jelema kafir tetap sono. Sebab ulah ningali kafirna neuleuh dadamelan Allahna. Ali thariqah bangke da eueuh sekat jeung saha bae bakal aku. Ulah kaget lamun Gus Dur wauh jeung saha bae ulah kaget, lamun Habib Lutfi Kuari wauh jeung saha bae ulah kaget. Sebab jana mah geus berbeda alam. Kitulah di thariqah. Aya pandangan ieu teh ilmuwan ilmu Allah, ieu mah ilmu dunia, tetep dihormati. Ieu mah mukmin, ieu mah kafir dihormati, ieu mah awewe, ieu mah lalaki dihormati. Mata kula kaget bisi aya ahli thariqah ngarendeng jeung awewe. Ulah kaget. Tuh siapa? Ka aing sok aju kitu bae. Di deuleu teh tidak sudut rahmat Allah.
urang mah can datang kadinya sebab aya sir, urang mah can datang kadinya sebab urang mah aya perbedaan diuk jeung aki-aki hapeut, diuk jeung nini-nini hapeut teu hayang, begitu diuk jeung janda ngora mantep, komo jeung nu parawan mah mantep jasa, nu kos kitu mah pinarakaeun ulah ka diuk sembarangan, ahli thariqah mah teu beda diuk jeung aki-aki sarua makhluk Allah ngan yana mah geus kolot bae lantaran hirupna leuwih ti heula tibatan urang tibatan kula iman nini-nini meuh baheula mah jana ge ngora kuari bae disebut nini-nini tetep dihormati kebenaran janda atuh janda ge nang Allah jana ge teu hayangeun jadi rangda ieu parawan atuh ieu mah parawan mah meujana kecesan kan lain deui ngejepret emang karetan kabeh eta keur carita jeung makhluk kapanggih urang jeung pamarentah nu sok korupsi ulah di dalam korupsi dan di dalam makhluk Allahna ketika aya jelema mabok ulah di dalam mabokna dalam makhluk Allahna ketika jelema zina ulah di dalam zinana dalam makhluk Allahna jangan nu rek nyiksa teh lain urang Gusti Allah nu rek ngasorgakeun teh lain urang Gusti Allah wallahu alam urang ge kumaha meureun hukuman Allah ulah waka memponis batur jore lantaran diri urang ge can karawuhan engke di akhirat nu ngasupkeun ka surga jeung ka neraka lain urang lain bapak kolot urang lain tetangga urang lain kiai lain nabi Allah bagerat mulai teh pan pohara mah memang kos kitu tariko nah ketika aya jelema korupsi ulah di dalam korupsina tapi di dalam makhluk Allah ngan urang kudu bersyukur ka Gusti Allah alhamdulillah Gusti maling teh korupsi teh lain di diri abdi tapi di batur abdi mah dijaga ku Gusti alhamdulillah ketika aya jelema teu penting kerek bae urang mah tahajud ulah sombong tetapi orang bersyukur ka Gusti Allah Gusti alhamdulillah abdi mah ku Gusti didamel jadi manusia teh dibere hudang ku Gusti kemudian dibere daek salat ku Gusti lain abdi anu hudang teh lain abdi anu salat teh ieu teh Gusti Allah lamun ku Gusti Allah cara itu mah kerek bae abdi ge sarua tuh ulah ngahinakeun kana kerek bae ketika orang puasa itu lain orang nu puasa teh Gusti Allah mere kuat ka urang jeung mere hayang ketika neuleuh jelema nu ngaroko bae urang ulah bendu pantogeun bahuluna salah siapa tuh aing kanu salah beresep sama lain kos kitu siapa bangun heuh bae lain ih siapa bangun aing nu jelema salah tersep emang dasar pinarakaeun meureun lain kitu urang puasa Gusti sanes abdi dalamun ku Gusti abdi dibere muriang mah meureun abdi ge moal kuat puasa jab muriang jeung sehat teh ti Gusti kemudian dibere daek teh ieu teh nu mere daek teh Gusti mere ilmu Gusti atuh lain abdi hakikatna mah rahmat Gusti nyorot ka abdi didamel ku rahmat Gusti dikuatkeun ku rahmat Gusti diberangkatkeun ku rahmat Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya si itu henteu puasa atuh itu teh meureunna teh dibere kuat ku Gusti abdi masa kieu tetep berek bageureun nu teu puasa ge lantaran eta ge sarua hamba Allah adapun abdi dibere puasa lain abdi bersyukur ka Gusti itu teh dibere puasa meureunana nyana boga penyakit asma sakitu salah jadi ujorena ge jelema deuleu nu mabok bersyukur ya Allah hadena mabok teu di abdi jalan nu zina ya Allah hadenan teu di abdi bade ditayungan ku Gusti lamun abdi kos kitu meureunanan sarua abdi ge tuh kan saha nu hayang teu hayang eta baja nafsuna mulai rahmat Allah nyuruh didamel ku rahmat Allah Ar-Rahman praktekna rahmat teh kuari keur wajahna lain dibabaca wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul quddus salamul mu'minul mu'minul azizul jabbar aya bae anu ngadeng wae goblok gandeng eta teh meraktekkeun asmaul husna aya jelema marah itu praktek kajeun teu talar ge asmaul husna tapi praktek kajeun teu talar Quran tapi praktek dibandingkeun jeung nu talar tapi teu praktek maning nu teu talar tapi praktek kumaha cenah nya talar nu praktek wah atuh tamah mimbabe komo atuh mimbabe pohara tahu atuh nya talar nya praktek atuh pohara ieu mah keur carita wilah-wilah ieulah tariqah ike kok kiai cenah ngabahas kadinya endek ngajadikeun ruhil kudusi
dek diba bagus ku urang roh urang teh supaya bersisa kumaha urang waktu diciptakan ku Gusti Allah tanpa aya muatan politik waktu keur diciptakan ku Gusti Allah urang teh di alam arwah teh henteu jadi lurah teh jadi RT teh jadi presiden henteu nyaritakeun politik henteu nyaritakeun tentang itu perekonomian teu nyaritakeun tentang perbudayaan di alam arwah mah ngan sakadar nu dicaritakeun alastu birabbikum bala syahid berarti ketauhidan marifat ka Allah bersihan kakarak di ar-Rahman encan ar-Rahim beda henteu ar-Rahman jeung ar-Rahim atuh beda sebab ziyadatul lafzi ta dulu ala ziyatul makna tambah lapat nuduhkeun kana tambah makna Rahman teh leuwih tibatan Rahim atuh makna Rahman teh leuwih tibatan makna Rahim ya Allah encan al-Maliku encan al-Qudus encan as-Salam kadituna encan as-Sabur encan at-Tawwab encan as-Syakur weh encan al-Mutawakkil dan lain-lain sebagainya asma-asma Allah matak dek norekat teh ngaji eta heula ngaji tauhid asma engke naik tauhid sifat engke naik kana tauhid tauhid afal tauhid asma tauhid sifat kaharti eta bakal kaharti zat ikan dek nyaritakeun tauhid zat makrifat zat supaya jadi wali Allah mentak moal aya jelema diangkat jadi wali bodoh malaya atuh Allah masa sih sembarangan ngangkat wali jelema nu teu mondok sembarang amat Allah sembarangan tahu mal bisa tuh sebab wali teh kakasih Allah pamimpin engke kumaha mendekat jadi kutubnya bloon amat masyarakat ngajadikeun bupati bodoh atuh bodoh banyak jadi bupati bodoh masa Allah ngangkat wali bodoh mal bisa mal mungkin mantak ngaji heula tauhid afal tauhid asma tauhid sifat kaharti afal kaharti asma kaharti sifat kaharti nutilu bakal jol bae zat Allah jehe hilanan galak saeutik bae ieu bari batu zat eta kudu hadir ruhun kursi supaya urang jadi ruhin kursi coba kumaha engge wa aya dahu biul kursi lah pokona mah wallahu a'lam bishawab lah.